Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang, wilujeng wayah kieu, wilujeng ngajalankeun sadaya aktivitas anu nuju dilaksanakeun ku urang sadayana. Kumaha pamirsa? Mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana dilancarkeun rezekina, digampilkeun milik sareng dipaparinan anu utamina kasehatan. Pamirsa, simkuring bade ngalajengkeun deui dongeng anu kasimpen dina sababaraha dinten kapengker anu nyandak judulnya eta Duriat. Atuh biasa dongeng ieu teh disuguhkeun kangge sadayana anu nuju istirahat, anu nuju barang damel. Mudah-mudahan sadayana tiasa ngupingkeun dongeng atanapi carita. Kaleresan carita ieu anu nyandak judul Duriat teh hasil karyana nyaeta Teh Komalasari. Mudah-mudahan anjeunna salamina dipaparinan kasehatan, salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh pamirsa, supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga urang kawitan deui atanapi urang lajengkeun deui dongeng anu salajengna nyaeta anu nyandak judul Duriat. Kacaturkeun harita jalil anu keur bingung nyaeta mikiran kumaha carana manehanana teh hayang nyarita kaneng asih anu eusina hayang ngadeuketan atawa ngaraketkeun hate ka manehanan. Harita jalil keur cendaluk sorangan dina tepas imah. Manehna ngagarentes. Nya kuring masih bingung mamimitianana kudu kumaha nyarita ka asih, kudu kumaha ngamimitianana ngawaccakeun ieu jero hate anu geus sababaraha heubeul katuna yen kuring teh boga hate kadua leutik ka asih. Pamirsa dengan kitu jalil teh geus mimiti ngecapkeun, geus mimiti ngendalkeun perasaan manehanana ka nya asih tapi masih bingung. Mangga urang lajengkeun deui. Keur angsit atawa keur anteng ngalamun kurunyung indungna nyaeta indungna teh balik ti sawah. Geus beres ucul-ucul pakaian, geus beres nya indungna teh nyampeurkeun ka jalil bari biasa gunem catur ngalobrol ponok. Jang nya mate geus kabayang lamun anjeun geus boga batur tangtuna mate bakal bungah. Naon mah bungahna? Harita jalil nemalan atawa nempas jalil teh. Jang, bungahna teh mate bakal boga incu ti anjeun. Komo lamun tereh anjeun boga pamajikan mah hayang tereh emak teh boga incu teh. Ma mudah-mudahan saenggalna abdi teh dari pikiran geus boga anu diincleng ku abi geus aya. Meureunan abdi teh tinggal ngadakuan waktu kumaha carana sangkan abdi bisa ngabudalkeun ieu isi
eusi hate nyaeta kahiji wanoja kitu ceuk jalan nemalan atawa maeran ka indung atuh syukur jang geus aya anu diinceleng ku maneh mah mudah-mudahan eta implengan atawa incelengan maneh teh sing saluyu ujung kahayang maneh kahayang emak sakeluarga. Pamirsa indungna teh nimala nyaeta nya tujuan kana patekadan jalil anu geus boga implengan kahiji wanoja. Atuh pamirsa urang simpen heula jalil jeung indungna nu keur ngobrol. Ayeuna urang caturkeun anu keur diobrolkeun ku atawa anu keur ayeuna pikiran jalil nyaeta Nyi Asih. Anu kamari teh tos ngobrol jeung Bi Emeh. Harita kacaturkeun bapana Nyi Asih nyaeta Kang Soleh. Manehanana oge keur mikir nyaeta sangkan Nyi Asih teh geuwat-geuwat gitu nya mere incu dina carita ka tukang teh mere incu keur manehanana. Harita oge keur gunem catur nyaeta di dapur tos dalahar. Nyai heueuh nya Bapa jeung Mamah ngangkur sakadar kahayang ngangkur sakadar ngadukung anjeun Nyai anu boga pilihan anjeun nu bakal ngabadanan anjeun nu bakal ngalaksanakeun dina ngkoning ngabina rumah tangga. Jadi nya kudu anjeun anu boga pilihan sorangan kitu ceuk bapana Nyi Asih. Nyi Asih oge nemalan. Amin. Nuhun Bapak. Ari Bapak menecantenkeun ka abdi mah mudah-mudahan abdi oge kenging anu saluyu sareng kahoyong abdi, kahoyong sepuh sareng kahoyong sadayana. Nya bener Nyi. Da ari kolot mah boga pilihan. Kolot mah mangudu-ngudu kasih A kasih B. Anu penting mah saiman jeung satakwa. Kitu ceuk Kang Soleh nyarita ka Nyi Asih. Nya Nyai emak jeung bapa maneh mah ngadukung, anu penting mah ceuk Nyai cocok bisa jadi imam keur Nyai. Kolot mah ngan sakadar bisa ngadoakeun ka Nyai. Kitu pamirsa geus ngalobrol jelema nu tiluan eta teh bahkan indung bapa Nyi Asih teh geus ngadukung ka saha wae anu bakal jadi pijodohan Nyi Asih. Keur aranteng ngalobrol tiluan nyaeta Nyi Asih, Kang Soleh jeung indungna Nyi Asih. Aya nu uluk salam ti luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teu sirikna eta nu tiluan teh bareng nyaeta nemalan anu uluk salam. Mangga kalebet da nuju aya sadayana ieu di dapur kitu Kang Soleh nemalan kanu uluk salam. Geningan anu datang teh nyaeta Bi Emeh anu kamari ngobrol atawa ngabetakeun Nyi Asih anu keur ngalamun. Mangga Ibi kalebet harita Nyi Asih anu nitah
asup ka BME. Oh nuju araya. Ya ibi, mangga kalau bet bi. Tulila ti harita BME asup nyaeta asup ka imahna atawa ka dapurna imahna Nyi Asih. Aya naon bi? Asa rareuwas wayah kieu ka imah simkuring kitu ceuk Kang Soleh mani lentong eta nanya ka BME anu nanyakeun manehanana ek aya naon ka imah. Henteu Akang, abi mah mung sakadar ameng atanapi hoyong sindang we ka dieu. Kumargi abdi teh kamari teh ningal Nyi Asih keur ngalamun nyeta di taman itu di hareup nya meureun abdi dongkap ka dieu teh abdi teh nya hoyong silaturahmi nomor hiji nama sareng mudah-mudahan sadayana teh aya dina kasehatan, sadayana teh aya dina lindungan Allah kitu Akang. An maksad abdi ka dieu nyaeta sugan ieu mah sugan pedah si Nyai teh geus dewasa nyaeta Neng Asih sugan masih keneh kosong. Abdi teh gaduh wargi di kota ari wargina mah nyeta anjeunna teh miwarang ka ibi cing sugan aya wanoja anu masih keneh kosong nyaeta ibi teh dipiwarang atanapi miwarang naroskeun wanoja di kampung nyaeta geuningan aya si Neng Asih anu can kakuping si Neng teh atawa si Nyai teh can aya anu miharep can aya anu dongkap ka bumi. Tapi hapunten pisan Akang abdi teh sanes bade naon-naon mung sakitu abdi teh gaduh wargi eta di kota di ditu tebih wargina mah eta miwarang sugan aya wanoja anu kosong keneh atapi anu teh can gaduh batur anjeunna teh hoyong ngengingkeun urang kampung caritana kitu Akang hapunten pisan nya. Oh gitu. Jadi kieu BME dari kolot mah kudu sakadar kolot. Dari kolot mah kudu sakadar nalingakeun. Kolot mah kudu sakadar ngadoakeun. Meureunan anu gaduh keputusanna mah si Nyai ku anjeun. Kolot mah bisa ngudu-ngudu, kolot mah bisa ieu kudu kasih anu, ieu kudu kasih A atawa kasih B. Nya meureunan eta mah teu langkung si Nyai kahiji meureunan da dulur ibi teh ayana teh di kota can apa lokasi di daerah urang can kungsi Akang oge ningal atanapi Akang oge papendak sareng dulur ibi teh. Tah kitu pamirsa geuningan BME teh dongkapna ka imahna Kang Soleh teh nyaeta ngabejakeun aya dulurna anu keur neangan calon pamajikan meureunan kitu dina carita ieu teh. Atuh pemirsa panginten carita ti simkuring dialap cekap sakitu bae. Mudah-mudahan carita anu salajengna carita anu panginten sababaraha episode deui
tiasa kacerna ku urang, tiasa kambil maknana naon anu sajelasna dina carita ieu, saha anu bakal janten jodona Nyi Asih dina carita ieu. Mangga sakseni kanggo episode-episode salajengna. Sakitu bae sim abdi atas nami Mang Adul. Hatur puntenna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.